Lamun model urang cenah ibu hayang ka sorga ngandelkeun salat urang asana jang jauheun. Kusabab nu nganterkeun ka sorga teh amal salat teh anu khosyiun. Jelema anu khusyuk dina salatna. Nu dingaranan khusyuk teh naon? Hudurul qalbi. Hudurul qalbi wa sukunul jawari. Hadirna hate jeung antengna anggota badan. Tah ikir salat ulah sok oyang-oyagan bae. Di anu salat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat nu gitu. Atutumanina ya. Hiji niat, dua takbiratul ihram, 3 ngadeg, 4 ruku, 5 tumanina. Tah dina ruku tumanina. Anteng heula, tumanina itu anteng. Paling setik ukuran tumanina ukuran maca subhanallah, lamun teu asa subhanallah acan teu tumanina teu sah salatna. Urang mah pan ibu salat teh alabatan papatong mandi. Komo urang mah lamun keur salat di hate bruh bre, nyiarana naon teu kapanggih jajal salat. Nempel jasa di mata katampo. Nyiaran pacul untuk ngabadolkeun cai ka mana ieu pacul, disiaran ka dapur eueuh, ka tengah eueuh, ka hareup eueuh, ka mana ieu pacul? Aing cenah cai banjir deui. Salat, usolli fardhul asri. Allahu akbar. Orang masih Junaid nu nginjem pacul macan aderkeun. Masyaallah. Aya Junaid aya. Pulangkeun pacul net tah salat urang. Kitu teh bos salat urang. Kitu salat urang mah. Urang keur salat. Nyeran teris ka anteu kapanggih. Dek neris ka tiung beureum. Aya tiung beureum aya. Dek neris ka tiung. Dek salat. Tas salat isya pan dek ngahadiran pengajian. Mana ya tulisan Allah ya si Atikah dibawa ke kobong harup si eta mah ibu-ibu pokoknya salat urang mah kitu kabeh nu tani keur salat eta tani ka bawa salat betul nu dagang keur dagang salat kunaon eta salat urang teh di jero hate dagang malulu Allahu akbar guribis hujan pamoean ada. Oh baju aing. Aduh cangcut aing bahasa. Keur salat eta. Kitu bae keur salat urang. Kadang-kadang makar salat Allahu akbar salat mobil. Kumaha di hate urang sadeui teh nu meuli lamari budak ya. Salat urang kitu nyobunya. Kitu. Urang keur salat Pak. Aya jelema, Waalaikumsalam. Nok abah aya. Aya, mana? Keur salat asar. Engke lamun tah salat bijakeun ka abahnya ngaturan calik ka imam mamang rek salametan gitu. Engke dibijakeun ka abah. Begitu luk salam. Lewat be abahna. Abah neuk ka mana? Aing ge nyaho. Urang ka. Tah salat urang gitu. Maka siapa tahu Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ku rahimna Allah, siapa tahu iman ini yang menjadi modal sehingga kasungguhan orang panitia orang mudah-mudahan kasungguhan geus penting jam 12 masih diuk saya yakin bukan karena nu hajat nu hadir teh bukan karena Haji Pudoli nu hadir teh urang teh keur syiar Islam lamun lain karena syiar Islam di Tangerang ka dieu jauh jasa jalanan munah jasa Masya Allah. Tapi mudah-mudahan gitu ge mudah-mudahan sanajan koski kaayaan ngomongna bari jeung teu dibarengan ku ilmu mudah-mudahan be Allah teh tenempo etana sing nu ditempo ku Gusti Allah saeutik niat urang nu hade sehingga dengan niat itulah Allah maparingan rahmat asup ka sorga. Amin. Ya Rabbal. Apan bismillahirrahmanirrahim teh nya Allah nu maparinan Rahman nikmat anu gede di dunia Allah anu maparinan Rahim nikmat nu leutik di akhirat
Nikmat nu gede di dunia teh naon? Rahman Allah. Sakabeh makhlukna tanpa dipula pilih, teu diwuja-wiji, teu didele-dele, dirizkian ku Allah. Nu iman dahar, nu teu iman ge dahar. Islam dahar, kafir ge nu salat dahar, nu teu salat ge gagares. Nu salat dahar, nu teu salat ge dahar. Ayo coba. Ieu rahman Allah. Anu sabenerna mah dina Taurat, dina Zabur, dina Injil geus dibejakeun. Anu dina Quran ge jelas. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ieu dunia teh diciptakeun ku Allah jeung nu saroleh, jeung nu iman, jeung nu salat, jeung nu takwa. Tetapi pertanyaannya, kunaon nu teu salat, nu teu iman, nu teu ngaji harirup bae? Eta nu teu salat, nu teu iman, nu teu ngaji hirup bae, dahar bae, manehna daharna numpang di nu sok salat. Betul, Bu? Panjelema nyieun empang teh nyieun empang deuk melak naon, lain melak orai, lain melak bangkong, melak lauk. Digali taneuh, pasang pondasi, nyieun naon mang, nyieun empang, melak naon, melak lauk. Eta empang dijieun teh deuk jeung lauk eusina, tapi ternyata begitu empang geus jadi mah bangkong aya di jero. Orai kadut aya, keuyeup aya. Laju eta nu boga empang teh begitu nyebarkeun parab, nyebarkeun pelet, manehna eta emang niatna maraban saha? Maraban lauk. Koreng orai ilu dahar di lauk. Koreng bangkong ilu dahar di lauk. Koreng bangkong eta ilu dahar di lauk, orai ilu dahar di lauk. Engke urusanana mun empang geus disaatkeun, aya wadah gede, caina cai herang jeung saha jeung lauk. Aya pang menggel, aya pang gebuk, aya pamekprek jeung saha, orai bangkong jeung keuyeup. Oke, di dunia nu teu iman dahar, silahkan di dunia nu teu iman minum, silahkan di dunia nu teu iman hidup. Tapi ke begitu datang kiamat, rahim Allah akan datang. Nu iman lus ka surga, nu iman lus ka surga. Kafir wubuk zabania mabas ka neraka. Nu sok salat ka surga, nu sok ngaji ka surga, nu teu ngaji, nu teu salat dibubuk mabas ka jero neraka. Eta nu boga empang Pak, geus hewaeun jasa ka keuyeup jeung ka orai. Begitu lauk diala dipilihan lauk nama iya cenah ieu ka orai teh jadah doang sia aing melak lauk 3.000 tinggal 1.500 sia jurig nama ieu buap lauk betah ke di ditu di akhirat rezeki aing di daharan rezeki aing ku sia di inuman napas di aing naon ti aing salat teu daek sia ngaji teu daek jublot jabaniah naudzubillah min bo mudah-mudahan orang diberi rahmat ku Allah amin. Tah di dunia mah rahmat ngan hiji. Hah? Ai si rahmat aya. Mana si rahmat? Hah? Aya. Mat. Di dunia ya Allah nyiptakan rahmat 100 rahmat. Tidak ragu lagi. Cak ulama Allah nyiptakan rahmat 100 rahmat. Anu hiji ta rahmat diturunkeun ka dunia, dibagi-bagi ka alam dunia. Teu seep ta rahmat Allah. Ku ayana rahmat Allah seganas-ganasnya karnivora. Weh, keren. Nyo karnivora. Hewan pemakan bangke. Hewan pemakan daging. Harimau, serigala, eta nukos gitu pemakan daging. Seganas-ganasnya harimau ibu anu sok ngadaharan daging tak peduli lenci aya hilap dahar, tak peduli embe aya hilap dahar. Tetapi harimau yang ganas dengan rahmat Allah eta harimau teu daekeun ngadahar daging anakna sorangan, teu daekeun. Ibunya hobo ka chicken. You know chicken? Bahasa Inggrisna kotok. Eta kotok lamun hujan, mun hujan kotok indungna meberkeun jangjangna. Anakna diasup-asupkeun ka kelekna ditutupan ku jangjangna. Nu penting mah anak teu kahujanan, indungna mah baseuh cipruk, anakna mah kahaneutan. Tah, kotok bae ibu dengan adanya rahmat Allah rela indungna kapanasan kahujanan, nu penting anakna kasalameteun ku manehna. Tuh, ibu tuh. Bari ngempok-ngempok anak. Ya.
ompok-ompok anak tuh. Emang naon eta? Aya rahmat Allah. Lamun teh rahmat Allah mah sebodo amat teh budak. Nu kepanasan tak wajana nek gering dek payah dek hirup moal obatan ku kolot. Tapi dengan adanya rahmat Allah, kasih sayang orang tua, kita lihat tengah malam anak cerik, ibu barang ditanya, kunaon sia cerik bae? Nen. Nah, nen anak. Pan budak letik mah kadang-kadang ngomongna teu ka harti. Aya budak letik cerik bae, pan dibere roti ngamuk, dibere kue ngamuk, dibere biskuit ngamuk. Orang mencak manehna, hayang bitit totol katai cenah. Hayang bitit totol katai. Naon ye si budak? Hayang bitit totol katai, orang hayang biskuit dicocol kacai. Hayang bitit totot katai. Barang diasaan ku anakna, ngomong ieu mah taina panas cenah. Eta indung anu keur tibra, anu keur nyenyak tidur, rela matanya itu dibuka, rela kakinya berjalan, rela memerangi kenyenyakan dalam tidur lantaran air rahmat Allah. Eta indung kakarayapan nyiaran cai jeung anak nu hayang nginum tengah beuting teh. Bener bo? Hayang nyusu anakna ceurik, matana mah peureum leungeun mangarogoh. Anak disusuan, anak narepeh ibuna sare, anakna seueuh pohoan teu ditutupeun deui. Bapana nyerah. Barang dibuka cak bapana becu. Langsung bapana tuh langsung digantian ku bapana. Pamajikanna boga rasaan cak pamajikan keke panaraing huntuna gua lade amat dia. Tah, air rahmat Allah. Tuh, iya air rahmat Allah dari ya. Di panggungan ya. Karunya pan ka jamaah cenah supaya katempo. Tuh, di tendaan bisi katirisan nu caramah. Di sapekeran, bisi capean ngomong lamun teu make sapeker. Datang ka dinya. Di caian eta nu caramah. Masyaallah. Karunya di bangkuan nu caramah, pulang di barakatan. Laju di ya gitu. Tidak perlu diceritakan hal itu. Karena itu bukan untuk dibahas tapi direalisasikan hadirin. Ya gitulah kira-kira lah. Geus urang saraya ayeuna ibu mugia menang rahim Allah ke di akhirat dengan adanya iman Islam yang kuat. Tidak mungkin iman Islam kuat tanpa adanya ilmu. Moal aya ilmu lamun teu ngaji, anak ajikeun pasantrenkeun supaya urang teh di akhirat teu berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Andaikan cerita Haji Fudhol anu leres eta teh pituduh ti Allah nu salah ti kabodohan jeung hawa nafsuna pribados. Sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.